Urang ngaji geus luhur jasa ieu geus jara diwali datang ka hal pohara ditata hirup teh mimiti zohirna maka syariat kuari ditata batin teh maka thariqah ilmu tasawuf datang kuari kana hakikat syariat torekat hakikat syariat jangan rapih zohir berangkat orang menuju hakikat melalui thariqah tasawuf ngarana sesuai jeung petunjuk guru di mana akur bae sakumaha wudu kudu boga guru besi salah ke kaleungeun heula kakara kabeung kasuku heula kakara kana ceuli pan bakal disengseureikeun rapihan wudu salatna rapihan beres urang ngararapih batin. Di mana-mana aya guru zohir, aya guru batin, aya dokter zohir, aya dokter batin, sarua bae. Geus atuh aya guru-guruna, aya dokter-dokterna. Balanja ge sarua bae aya paranti-parantina. Urang deuk meuli gula ka toko gula. Deuk meuli cabe ka pasar ka toko cabe, disebutna galeng toko warung. Urang deuk meuli ban teu bisa ka toko cabe, kudu ka toko ban bae. Jadi aya paranti-parantina. Geus teu saliru engkena. Beres zohirna diaji di pondok pesantren aya nu 15 tahun, aya nu 12 tahun. Bari ngabeberes batin kakarak mengenal hungkul kuari mah prak berangkat lantaran geus aya anu nungtun. Mulai kuari ngabeberes batin terus sakumaha tadi pepegatan jeung opat perkara, hiji pepegatan jeung makhluk, dua pepegatan jeung dunia, tilu pepegatan jeung nafsu, opat pepegatan jeung setan. Eta bae nu dimaksud ku ilmu thariqah teh deuk usul ka Allah, awaikna gangguanna opat. Geus moal aya jelema nu suluk boga jaringan-jaringan lantaran eta mah gangguan usul ka Allah. Ulah aya di jero hate salian Allah, ulah aya sasahaan di jero hate, ulah ta'aluk, ulah bergantung ke atasan, bergantung ke bawahan, bergantung ke jelema, bergantung ke nu boga jabatan, ulah Allah bae. Mergaduana pepegatan jeung dunia ulah dijadikeun sandaran dunia. Sakumaha cek Sufyan Suri kula timimiti berangkat belajar ilmu mawa duit 500 dinar gede. Yang kebutuhan dahar kula nginum kula jeung jaga kebutuhan belajar meuli kitab meuli pena meuli mangsi sasesana dicekel ku kula. Sanggeus kula berangkat belajar terus meniti ilmu ma'rifat usul ilallah. Sapoe ku kula dibikeun kabeh kula mah embung bogana naon. Kuari teu bogana naon sehingga anjeunna nyaritakeun lau kanatis samau hadidan lamun langit ieu jadi besi wal ardu sokhratan bumi jadi batu, langit jadi besi teu nurunkeun hujan, bumi jadi batu teu pernah ngajadikeun naon. Kemudian kaula tatagenan karena rizki kula di bumi, kula mah termasuk kufur tetep mual robah kula mah hujan henteu
non langit dek na hujanan nganteukeun bumi dek ngajadikeun jajadian atau henteu ulama moal robah menta ka Gusti Allah sebab bagian kula mah moal ku batur bagian batur moal ku kula geus anggeus dibagi ku Gusti Allah ana geus anggeus kula mah moal satakatul hiber-hiber acan kudu neangan lantaran geus diatur ku Gusti Allah. Coba belajar orang kos gitu cicing bedi mah sapoe dua poe pemajikan ngomong mulai pemajikan guys waduh saminggu mangis pepeda we pemajikan dek balik tas geus diasup-asupkeun baju ka tas terus 2 minggu mangis teu bebe jadi ka urang geus di imah bapak urang tanya kunaon dia lah boga salaki dul tedek usaha tedek digawe ngedul teu hayang aing boga boga salaki kos kitu geus urang mah kos kitu tanu mentak boga pamajikanana kudu akur jeung urang ulah datang ka teu akur kudu akur bae ka moal kawan moal lah heulah adega lah geus kudu kawan kata bual ngojek payah mualah geus saya aya heula lah ka geus saya aya bae lah geus hese-hese nah kata mual ka pasar ke mualah sararang geus teu kudu ka ngojek teu kudu ka pasar teu kudu saya aya bae bang urang kuru geus masalah geus sia maju ngomong kitu atuh geus hayu bae urang ari ibadah bae geus ka pangerata diraheun da mun aya pamajikan kitu teh ngeunaheun jasa ya Allah ya Rabb ka bea sih orang puasa bae heulah urang puasa yuk puasa bae akur lah puasa bae magrib lah naon ka ieu buka urang naon cai-cai geus cai bae di uyahan geus beres geuna boga pamajikan ngomong doang neangan sih aku situ coba datang ke Madrid manggil moal coba ara rese insyaallah dari ibadah ke Allah teh kadang-kadang pemajikan jadi gangguan kadang-kadang anak jadi gangguan urang mendek geh kudu pepeta urang ti kuari siapkeun boga pemajikanana cenah punu di imah mah geus marah bae lamun marah bae tinggal kumaha da urang tah asana cenah kula moal bisa ibadah moal kos kitu mah dina teu boga pemajikan geus ya mah moal bisa ieu ibadah kos kitu banding boga pemajikan atuh ese ieu mah urusan kos kieu mah lantaran ieu mah taktik pribadi jageuninganan batur ge baroga pemajikan ja bisa atuh kapan ai Tuan Syabdul Qadir anakna 90 atuh berarti pan boga pemajikan loba eta nya na loba ja teu kahalangan biasa bae jadi wali ai urang boga hiji ge ku hesen degung-degungkeun bae hulu urang ya loba pemajikan opat maot hiji ganti maot deui ganti deui maot deui jadi teu pernah teu opat cenah pemajikanana jadi wali kutub deui urang boga hiji ge puyeng berarti saat anu salah kuduna mah kieu urang nekat ye boga pemajikan puyeng pican neangan deui aing satungtung can kapanggih ayuh bae heulanan tolak deui kawin deui tolak deui lain ibadah mikiran kos kitu bae aduh ada rese jasa ieu mah geus dibalikeun bae ka Gusti Allah jabatur ge baroga pamajikan geuning jadi wali jadi kutub malah mah jahat teh atuh nu ngobrol jeung pamajikan mah sungut hate mah jeung Allah bisa aduh Allah alam ya ngomong doang gitu ya pokoknya welanan kebal-kebal mah bisa sebab dipraktekeunana ulah waka ka pamajikan kadahar ulah waka puasa dahar bae puasa ge teugeut ka Allah mah jang naon dahar bae dahar jadi pas rahasia masing-masing begitu dahar tah urang di hareupeun meja teu kadeuleupan ku batur dunya hongan Allah Gusti
awak abdi dana belan Gusti dibere kuat teh ku Gusti di mana dahar nurek di dahar ku abdi ieu teh dadamalan Gusti ku Gusti dihalalkeun dititah ku Gusti kulu washrabu wala tusrifu abdi rek dahar sesuai jeung parentah Gusti sababna secara adat jangwatan awak jang ibadah ka Gusti tuh nu nyaho digigir urang dahar bareng dihareupeun urang dahar bareng tapi hate urang dikajaokeun ku Gusti beda siapa daharna malah gembulan ti batur gembul daharna batur batur nambahnya nambah nambah we biasa lantarannya na pikiranna ka Allah bae po 3 piring batur mah boga rasa aing mah isin mun gede teuing dahar japan aing mah kiai pan aing mah ustad besi ku batur henteu pajar tasawuf aing mah deuk setengah piring we padahal kekeletrekan beuteung mah isin ku makhluk aingnya nama lantaran ka Allah Gusti jang ibadah asana sapiring mah kurang kuat ya abdi mah biasana ge abdi mah sapiring setengah dek di 2 piringkeun jang ka Gusti abdi mah jadi geus nu di deuleu makhluk teh di deuleu batur neulekeun ge eta kiai gembul amat ya emang watak tah mah kiaina gembul tapi boga pikiran seperti mulyaan eta nu gembul dibandingkeun jeung nu setengah piring kadeuleu ku makhluk pikiran anak aing besi teu dikiaikeun aing besi teu diustadkeun aing besi teu ditasawufkeun kayak ku batur digembul-gembul isin deuleu tungtungna derajatna tetep nu gembul bakal luhur bae derajatna sebab jana mah dahar ge jang ka Gusti ieu mah ye anu setengah bakal teu dahar-dahar acan kajen teuing aing mah lapar ge nahan bae daripada teu ditasawufkeun ku batur daripada teu dikiaikeun ku batur melempem eueuh sinaran hate mantap geus maning gembul bae ese tasawuf teh kos gitu ese jasa ese letak ulah katipu ku baju bagus ulah katipu ku dahar gembul sing hade awas ngamainkeun hate mantapnya nama di tempat ieu meja makan sok kieu we kos ngalamun ngadahar naon ya ieu tutungeun ieu tungeun wah lain wali atuh kos kitu mah hawa nafsu ngaranna ate tah kuari urang geus bisa ketika dahar ketika mandi ketika wudu terus geus bisa ke Allah engke ke pamajikan ge kitu bae Gusti pamajikan teh pamajikan abdi lamun teu diwajiban ku abdi pusing akalnya nu jelas abdi ge hayang we deui terus jika Allah kan kebal-kebal bisa terus be urang teh muter ka Gusti bae segala rupa komo keur salat mah dipolkeun dibuleudkeun ka Gusti Allah mulai urang teu zahirna maka fikih batin urang maka tasawuf thariqah ruhna untuk wusul ka Gusti Allah hakikat ngaranna begitu geus datang ka hakikat dibere hamer urang pindah alam dedeleuan nu ieu neuleuh mah neuleuh tapi dibalik dedeleuan ieu teh aya deui kamaha kakawasaan Gusti dedengian nu ieu henteu leungit biasa bae aya ngadegengan ngan dibalik dedengian ieu aya deui rarasaan dedengian kamaha poharaan Gusti jadi eta bae serasa sorangan sehingga irung ngisep urang irung teh karasa maha kawasa Gusti aya angin aya oksigen nu aseup ku urang dihirup udara ku urang teh karasa lain karasa anginna maha kawasa Gusti maha loman Gusti maha murah Gusti terus karasa ku urang sugut urang mulai Allahu Akbar nuku urang diucapkeun jeung kadenge ku ceuli bahasa Allahu Akbar dibalik Allahu Akbar aya rasa maha ngagerakeun Gusti teu bisa dibobodongan hese setelah ku urang ditafakuran moal bisa ngadadak aya jeung teu bisa dihayal lamun dihayal lain rasa ieu mah aya net urang aya di alam eta kok bisa kitu sih Kiai kieu siapa pan kudu dijelaskeun we heran gimana atuh kumaha teu dijelaskeun mah dengekeun ku sia
kita tadi geus ngadengekeun bae bangun aja SMS-an jeung saha eta kaget mah SMS pareuman ku nya atuh lah SMS-an kaget ya mata urang buka kurang tat neuleuh nu kadeuleuh ku mata urang teh ieu teh nu eueuh halang ketika aya halang macet jadi berarti dedeuleuhan mata urang terbatas ceuli urang ngadenge suara nu kadenge ku urang ieu radiusna teh mungkin 10 meter mungkin 20 meter ketika leuwih ti eta geus teu kadenge deui berarti dedengean urang terbatas atuh kitu kene aambean urang nu kaambe ku urang sekitar urang bae kaambe seungit kaambe bau kaambe haseum sekitar urang anu di luareun sekitar urang mah 5 10 20 meter geus teu kaambe berarti terbatas keterbatasan mata ceuli irung jeung sajabana eta teh berarti urang aya di alam sogir tarekat mah kos kitu oh iya teh alam sogir sebab terbatas ku mata kasat ku ceuli kasat ku irung kasat ngaranna alam sogir teh ketika urang zikir ka Gusti Allah kemudian urang tafakur urang muraqabah urang make na zikir khofi perem tahan napas urang teh kataekan di dinya sanggeus sakataekan urang teh asup ka alam kabir perem mata urang jeung bentak bakal akur bae nu kadeuleu terbatas tapi mata hate urang deng ka kuburan ka jero kubur alam mahsyar alam akhirat kapanggih jeung bendera Kangjeng Nabi mizan jembatan Siratal Mustaqim alam kabir wates wangeunna mata hate urang dedengean urang terbatas alam sogir ketika urang zikir tahan napas tek melalui zikir khofi lelembutan anu diasupkeun tek aya dedengean urang teh teu terbatas kadenge ku urang nu aya di Irak kadenge nu aya di Turki kadenge nu aya di Yaman sakumaha utusan perang nu keur aya di Yaman cek Sayyidina Umar al-Jabal cak bala tentara eta bae suara Umar bin Khattab Amirul Mukminin kadenge teh suarana Sayyidina Umar na di Madinah eta makhluk-makhluk sahabat syariah aya di Yaman cak Sayyidina Umar al-Jabal Sayyidina Umar na neuleuhna lain make mata ieu tapi make mata hate itu ngadenge na lain make ceuli nu ieu tapi make ceuli nu aya di jero hate kadenge Madinah jeung Yaman kadeuleu Madinah jeung Yaman moal terbatas alam kabir ngaranna urang teh terus mantep ibadangan hiji doang Allah Kangjeng Nabi liwat ningali 2 kuburan begitu dilai 2 kuburan cek Kangjeng Nabi ieu 2 kuburan yu'adzabani disiksa walaysa fi kabirin lain dosa gede tetapi ieu ku dosa-dosa anu leutik sabenerna mah tapi jadi gede hiji jelema anu kiih henteu sambarangan kiih teu ngisang ulat alet kana bajuna nomor kaduana jelema namimah kadeuleu ku Kangjeng Nabi apa ku mata ieu kadeuleuna lain mata ieu ba alam sogir ku mata ieu kok bisa kadeuleu geus aya di alam nu eta bakal akur jeung Kangjeng Nabi akur jeung Kangjeng Nabi alam eta tak komo urang mun nyaritakeun manakib Tuan Syekh Abdul Qadir keur nyaritakeun aya di alam nu kabir geus cenah lulumpatan di alam kabir wates wangeunna lulumpatan teh bahasana bae jelemana cicing bae kok bisa kos kitu sih cad kaharti kene aing teh kaharti kieu naik setik kok bisa kos kitu kiai kieu
Kapan orang geus pepegatan jeung makhluk maksudna ka Allah, pepegatan jeung dunia maksud ka Allah, pepegatan jeung nafsu maksud ka Allah, pepegatan jeung setan maksud ka Allah. Kuari opat perkara geus pegat nu aya Gusti Allah. Sarua jeung urang teh manunggal jeung Gusti Allah. Eta bahasa sompral teu meunang teu ngabahasakeun kitu lamun lain keur ngaji. Sebab naon? Allah mah khaliq, urang mah makhluk manya, urang makhluk manunggal jeung khaliq. Ngan eueuh deui bahasa iwal ti kitu. Hese ngabahasakeunana urang jeung Allah ngahiji teu bisa nya urang mah makhluk Allah mah khaliq. Ngan gambaranana heula gambaran nu mantak ente ulah wakajaritakeun heulana kos kitu teh hese tah mah nu kebahasana mata urang mata Allah dege urang dege Allah atuh da kumaha pan urang mah makhluk. Oh kieu lantaran tadi geus dipegatkeun tet urang katahekan nu naekeunana Gusti Allah nu aya Allah seakan-akan iya diri urang teh dipinuhan ku Gusti Allah atupan Allah maha sagala-galana atuh kadege bae jeung kadeuleu bae aya Allahan di diri urang sakumaha sedakok naon eta nu aya di kantong ma fi jubati illallah eueuhna naon di jubah kula mah angin Allah eta kan bahasa teh bahasa ahli ma'rifat nu geus usul ka Gusti Allah eta hese geus kos kitu mah tafsiraneun takwilaneun teu meunang ku urang dibahasakeun ku bahasa urang. Sakumaha bahasa hikam idfan wujudaka fi abil khamul pendem awak maneh di taneuh anu sepi urang teh ngubur maneh belon teh atuh lain kitu bahasana takwilaneun eta mah bahasa nu geus usul ka Gusti Allah. Sarua jeung mun maneh hayang usul ka Gusti Allah pendem diri maneh pendem diri urang teh ulah cacampuran jeung jelema ieu mah ganti HP malu ulah cacampuran jeung dunia ieu mah proposal malulu atuh pegakeun aya usul ka Gusti Allah mah idfad wujudaka ulah abring-abringan di organisasi ulah abring-abringan di partai ulah abring-abringan jadi tim sukses sorangan bae heula sukseskeun ulah nyukseskeun batur